Japren, jatah. Japren? Iya, cepet. Pokoknya lagi menang sakieu. Kewajiban biar pasar aman. Mohon. Anjing. Aya wae eta preman model gitu. Kayak ku aing kali-kali mah di bata geura. Neng, jatah. Jualan malah molor atuh. Hatur nuhun. Neng. Terima kasih. Nuhun cantik. Nah, tutup. Beat dagangan aja, makanan tutup. Tutup, buka. Tayang nyaho aing mah. Bu, setoran. Naon deui ieu? Buru. Libur ayeuna mah libur. Buru teh. Mere moal. Kalem. Sabaraha? Sok. Ceban. Tutup. Makana buka ge mah teh ulah tutup wae. Usaha atuh. Daganganna. Batur maruka usaha ieu tah katutup. Jatah. Kemana ini bogana teh? Japren, setoran. Woi, mana dagang teh? Woi, ongko wae, jatah. Bener dagang pada masa dok saruku tuh. Henteu Kang. Henteu. Manawi emang sabaraan? Kang eta bedog. Oh, ieu mah syukur. 70.000 murah. Syukur. Biasa kirang. Genep 5, baik. Tah, ieu 74.000. Bios 1.000 makan. Ya. Namanya apes. Kita aing 74.000. Kenaon bedog ieu? dasar borokokok. Teu bisa ngitung. Wah, aing bikin genep 5 bikin 74.000. Dasar preman belaguk. Aing sebel bang. Aing mungkin hak ieu aing. Sering ya bang tadi tuh aing mana bang? Mana ya bang? Iya, ngenali pan aing lumayan gitu. Nama aku kan yang majikan aku ya, maksudnya sih kapan? Tebeukieuan pamajikan aing tebeukieuan sate. Lo bisa apa tuh begitu? Tebeukieuan sok eungap cenah di sate. Mana kok sok apa? Pamajikan aing malah meuli sate teh sok eungap cenah. Oh, aku anak lu menang sate juga sih eungap. Eungap teh. Eungap naon apa? Eungap meuli na meserna. Lu kan di geus dibayar hati. Terus apa itu ya? Jauh kan urang teh di Sumedang ka Kawali. Mau sate mah Sumanten engke we di ditu meuli kan pamajikan aing mah. Beda ieu mah sate mah jeung mantap, ieu mantap, itu beda. Urang engke rek aya pernuhul atuh ke Bandung sate. Kebagi Subriyadi. Pan manehna teh anjing teh rek ka ditu, berangkat naik haji. Urang mah silaturahmi heula ka ditu, mudah-mudahan wanguakeun urang teh sing salamet di perjalanan, hasil lebih maksad gitu. Iki lu mau nih? Ada tuh hubungan lagi. Enggak betul? Terima kasih. Bang, pokoknya kurang main sare abang maksudnya mau mobilnya. Alun-alun we, alun-alunnya. Lah sare atuh pan aing batur sia teh nunutan aing sarua. Aing tunggu kita arman. Oke, alun-alun dia fokus bukan pandangan teh ke depan fokus. Terus nembokan jauh, nembokan awewe. Kata gua aya ayeuna nembokan awewe mah geus fokus ka jalan. Sia, bisa wae. Bang, kenapa abang mobil lagi nu kolak itu ih. Siapa tuh bisa saketik aya awewe kan? Bieu ngaliwat. Ada bang, mungkin cenah jaman kieu teh. Awak jak umpat abang mobil kieu. Wah, bang ketemu tuh buruk tuh. Siapa sok ente aku yuk. Aing ngadukung ka aing. Oh, ada tempat serupai mobil yang harus saya hulu kota. Si goblok si aca cariosan murid petek. Sal, bapak malapar mah dibeli sate atuh jiga ditu. Wah duit. Aya duitna. Kenaon gitu? Stek kambing we tuh lah atau sapi. Ya. Mahi sakieu. Mahin jik na sakitueun we. Heeh, tunggu ah. Ulah leuting ya aduh. Nasi kehed atuh lila-lila teuing meuli sate teh aing. Lapar ya.
Itu tali sepatunya lepas. Oh iya, tolong pegangin dulu. Makasih. Aman yang malila-lila tinggal di sal, sudah meuli sate. Ya. Masih masa eutik san meuli teh 50 ribuan. Baru nama enggeus pada ditu. Eta mata bagian bapak. Mana ada hari itu? Heeh. Nah, tulu aing meuli sate na hungkul ya. Kapan butuh nage sate nalin? Nya jeung kejo atuh sate na ngakan naon ngakan angin aing. Boka di mah we atuh pas sanguana di imah. Masih ana naon apa isa? Dia aku cocolok na hungkul mereka aing. Sugan, enak sih teh. Cing. Nah, ieu sate na kemana, Pak? Eling sih teh bilang ku aing mereka cocolok na hungkul ini keluar we. Wah, ku awewe tadi. Awewe naon sih teh? Pak. Wah, kan aku awewe tadi ieu. Iya, aing siap madang di ditu ari aing bercocolok na hungkul sia mah. Aing sugan Edan. Sa meuli teh sate ieu aing ngelapar keneh ieu. kurang tadi. Nah, kurang naon sia mere cocolokna. Ieu we. Teu geblek duit teh guru. Bener meuli negara. Heeh. Pakai sangu. Manehna madang ari aing upang meuli teh cocolokna hungkul. Mang, meser sate, Mang. Hah? Abi meser sate, Mang. 50 ribuan. Apa? Hah? Aduh, aing udah. Kumaha? Meser sate 50 ribuan, sate sapi. Oh, ini di kacamata bukannya sombong bukannya balaga, tapi untuk menjaga kesehatan menghindar dari pecahan api biar tidak kena mata aing ya. Kalau kena mata aing, saya kena telur ya. Jadi kita pakai kacamata dulu. Cih, jadi kacamata. Abi mau yang sate 50 ribuan, Mang. Badai sate naon? Badai sabaraheun. Alah, ayo mah teh nyambung kieu. Sugan budak gitu. Sate, Mang, sate sapi 50 ribuan. Anjing gitu. Kok gitu? Ya, nah, Lah, nyawa aing kalah pusing. Budak-budak geus goblok. Ngomong teu nyambung deui anjing. Ya Allah. Ya Allah, ulah kali deui ya Allah, eta jangan kitu patuh. Aing budak-budak ya.